warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin salawat atuh geuning caricing bae. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adhilni mudghala sidqi wa ahrijni makhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma rabbi arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna zinabah. Hadratul mukarramun anu kusim kuring dipi hormat muksiful auqat, anu kusim kuring dipi hormat para alim, para ulama, para asatidah, anu kusim kuring dipi hormat pangersa aparatur pemerintahan desa Mekar Mulya, anu diluluguannya taku Bapak Kesra, anu kusim kuring dipi hormat para bapak ibu wargi sadayana anu sami lenggah, anu kusim kuring dipi hormat tehila pemuda-pemudi ade-ade sadayana anu kusim kuring dipi cinta. Pamudah-mudahan urang sadayana anu ngariung di haplah dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Peda hujan taririsin. Hadirin Bapak Ibu wargi sadayana anu sami lenggah, anu kusim kuring dipi hormat. Langkung tipayun atu mangga urang sasarengan nyanggakeun puja-puji syukur kadat ilahi Rabbi Allah Rabbul Ghafur. Dina wanci ieu urang sadayana ku kudrat senang iradatna Allah parantos dikampelkeun sareng dulur-dulur anu salembur. Sareng-sareng urang sadayana tiasa nyalikeun bujur. Aya nu teu calik teu? Aya, calik heula. Atuh pamudah-mudahan linggihna urang sadayana ngajantenkeun bekel kanggo kaliang kubur. Amin kitu. Amin ya robbal. Biasa nama tos biasa ya, tetapi kedah ditungtun bae geuning. Tariris pangintennya ibu bapak. Tiriskeun lah dimaklum. Salawat kali salam atu mugia tetap dilimpah curakeun dikocorkeun ka panutan alam mustikaning alam junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
teka kantun ka kulawargina ka para sahabatna tabiin sinarang tabiatna tugdugi ka urang sadaya anu selaku umatna pamudah-mudahan urang sadayana diangken umatna Kangjeng Nabi ngangken ka urang sebagai umatna sinarang urang sadayana layak pantas ngengingkeun syafaatul udma. Amin ya robbal. Aing turajun cenah amin bae ya. Ibu, bapak semangat tah henteu? Semangat. Emut keneh kasim guring ibu bapak. Emut. Biasana masim guring teh sering ayeuna mah tos hebat masjidna ge. Kapungkur mah alit keneh para roek ayeuna mah tos cararaan. Kirang langkung 20 tahunan meureun Pak sim guring teh kadir. Alhamdulillah ku izin Allah dina wengi ieu sim kuring tiasa silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi sim kuring kawargi sadayana ngajantankeun hiji wasilah cukang lantaran lungsurna rahmat sinareng karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat sarebu ampun anu kasuhun sajuta hampura anu dipenta. Wirehing atuh sim kuring wawantuanan mayunan ka para sepuh para wargi sadayana para ajengan para kiai para santri. Sim kuring sanes bade tausiah sanes bade ngamagahan ka para wargi sadayana dayakin sim kuring percanten ilmu di dieu parantos pinuh sabab ayeuna mah seueur ajengan seueur kiai sim kuring ka para bapak percanten sim kuring ieu teh bapak-bapak Pak sim kuring percanten bahwa ieu nu dipayun ieu teh para bapak sim kuring percanten ka para ibu dasadana ge nu dilebet mah tu jigana teh ibu-ibu. Alhamdulillah mudah-mudahan ya Allah atuh sim kuring dongkap ka dieu kuwasilahna atuh pangundangna ti panitia atuh mudah-mudahan ya Allah ngajantankeun hiji wasilah kanggo lungsurna rahmat sinareng karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Namung hapunten atuh sim kuring cek tadi ge sanes bade tausiah namung ieu mah nami nate naonnya panginten ngobrol kitunya ngobrol we da sim kuring ari ngaos mah teu tiasa. Insyaallah cek teh tos dicarioskeun ilmu sadayana parantos pinuh di para bapak wargi sadayana. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur urang sanggakeun ka zat ilahi rabbi Allah rabbul ijati. Dina wangi ieu urang sadayana parantos lebet malah terakhir dina sasih anu dipilih ku Allah sasih anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta sasih Rajab. Insyaallah panginten ayeuna teh tos ujungna. Namung tengirangan hadirin sadayana sabab ieu masih keneh aya dina sasih anu agung sasih pilihan Allah sasih Rajab. Naon geuning diayakeunana ieu riungan anu teu sanes parantos kamapum ku sadayana tos terpangpang di payun yakin sadayana parantos teu bireuk deui bahwa dina sasih Rajab aya hiji peringatan anu kalintang pisan istimewana kejadian anu luar biasa anu disebatkeun Isra wal Mi'raj. Leres kitu. Upami urang ningal kana sejarah dina kaping 27 atanapi 7 likur sasih Rajab. Yen Allah Subhanahu wa taala parantos maparinan kabinga kapanutan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
naon maparinan kabungahna hadirin sadayana bahwa saparantosna Rasul dipaparinan cobaan-cobaan manah anu henteu aya kabingah sabab tidinya parantos dikantun ku bojona nyaeta Siti Khadijah. Lajeng parantos dikantun ku pamana. Saha pamana Kangjeng Nabi? Saha pamana Kangjeng Nabi teh? Emut keneh henteu? Henteu. Paman Kangjeng Nabi nya Abdul Thalib. Dikantun hadirin sadana saha anu teu nalangsa saha anu teu sedih Pak dikantun ku keluargina anu sangat-sangat dipika cinta. Maka tidinya Allah Subhanahu wa taala ya Allah dinat kaping 27 Rajab yen Allah Subhanahu wa taala parantos maparinan kabungah kanggo Rasul dipiwarang nepangan kadzat ilahi rabbi Allah rabbul ijati anu disebatkeun Isra Mi'raj. Ngan sateacana hadirin sadana ya Allah dina kaping 27 Rajab yen Allah nyaur ka malaikat Jibril, nyaur ka malaikat Ijrail, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Ijrail, malaikat Ijrail semohon abdi Gusti aya pikersa naon upami cek urang mah. Wahai malaikat Ijrail dina wangi ieu anjeun teu kenging nyabut arwah. Tegasna anjeun teu kenging wilujeng sumping Kang ajengan. Damang. Alhamdulillah. Aya naon cek malaikat Jibril Allah ngadawuh wahai malaikat Jibril malaikat Ijrail dina wengi ieu anjeun teu kenging nyabut nyawa. Allahu akbar. Mana dina nalika 27 Rajab Pak nuju harita Kangjeng Nabi bade dinaonkeun di Isra Mi'raj kan teu aya anu ngantunkeun sabab ieu malaikat Ijrail anu purah nyabut nyawa dilarang ku Allah pikeun nyabut nyawa. Cek malaikat Ijrail ya Rabb nah ieu teh Gusti depi ka dintenan kiamah henteu berartos ngan ukuran dina kaping 27 Rajab dina waktos harita bade diangkatkeun anak Rasulullah di Isra Mi'rajkeun ngan ukur harita malaikat Ijrail dipaparinan tugas ulah nyabut nyawa. Berartos Pak teu aya dinten anu lepas malaikat bakal nyabut nyawa. Beres kitu hadirin sana ieu malaikat Jibril sareng malaikat Ijrail ku Allah Pak ditugaskeun pikeun ngajemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saparantosna aya piwarangan kitu teras angkat malaikat Jibril sareng Ijrail. Sateacan eta malaikat Jibril malaikat Ijrail nepangan ka Rasulullah. Eta na malaikat Jibril dongkap heula ka patamanan surga. Badai naon eta kapananan surga hadirin sadana yen Allah Subhanahu wa taala parantos merintahkeun ka malaikat Ijrail malaikat Jibril kanggo ngajemputna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedah nganggo kendaraan. Naon kendaraanana Pak anu parantos kat masyhur anu parantos katelah Rasul nyandak buruk. Nyandak naon cenah Bu Pak? Nyandak Bu nyandak buruk. Saparantosna dugi ka patamanan surga eta malaikat Jibril sareng Mikail ningal buruk di patamanan surga. Eta malaikat Jibril hadirin sadayana ningalian buruk di patamanan surga. Sabab Pak sanes siji sanes dua eta buruk anu seueurna 40.000 buruk. Sadayana Pak eta di patamanan surga teh
Suur buruk etanganana 40.000 buruk. Eta buruk sadayana Pak ya Allah nuju balak kecerakan muncek urang mah. Aya nuju ngaleueut, aya nuju barang tuang, lamun kaburuk kira-kirana barang leueut ta barang tuang kira-kirana ta barang hakan. Cik sepakat Pak Bu. Kira-kirana tuang ta leueut, ta nginum ta naon barang hakan kira-kirana. Rek nun rek disebutkeun barang hakan da ieu mah Pak kendaraan ti sorga. Nya. Mana meureun jigana teh dijiga-jiga Pak nuju tuang nuju leueut. Mana hadirin sadayana urang oge tos dipayuneun tos aya leuteun aya tuangeun aya mangga ngaraleueut sareng tararuang eta deun. Mun cek urang Ciamis mah eta jeruk teh sanes jeruk deleh. Nya, cau sanes cau deleh cenah kitu Pak. Mangga ditarampi kitu tos aya mah ulah bareng ngong teuing. Ibu ngalaleu teh lah Bu. Siap nyenteng. Nya. Saparantosna kitu Pak ieu malaikat Jibril ningalian buruk anu 40.000 buruk aya dina patamanan surga anu keur suka bunga. Namung eta naon pandangan panona malaikat Jibril ka hiji buruk. Aya Pak Ibu aya hiji buruk anu nuju tungkul. Ya Allah. Katingalina eta buruk teh katingalina lesu. Batur mah keur barake cerakan. Ngaleueut barang tuang anu aya di papatamanan surga. Tapi eta hiji buruk mah Pak nuju tungkul. Ditingali dina taarna Pak Ibu aya ismu Muhammad. Dina tarangna eta buruk Pak hadirin sadayana aya jenengan anu agung, jenengan anu hebat, jenengan anu mulia nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras kitu dicaketan Pak eta buruk ya Allah. Si horeng nuju tungkul eta naon buruk teh Pak keur ngaclakeun cai Pak. Muncek urang mah Pak eta buruk teh keur naon? Keur ceuri. Urang osok nangis osok. Lamun nangis sok kaluar cai panon. Bu eta buruk keur naon tungkul. Bari jeung tina naonna tina ieu panonna tingkar celak cai panon. Cek malaikat Jibril wahai buruk. Kunaon geuning anjeun mah jiga anu sedih. Jiga nu keur tunggara. Cek eta buruk teh wahai malaikat Jibril. Kami teh 40.000 tahun. 40.000 tahun Pak. Mangka anu disebutkeun akhirat sareng dunya upami waktos dietang tebih. Sadinten Pak di akhirat lamun di dunia ieu 1000 tahun. 1000 tahun di dunia Pak. Lamun aya jalmi anu hirup 1000 tahun di akhirat mah pas sadinteneun. Mangka ieu aya 40.000 tahun Pak. 40.000 tahun. Tidinya kami geus 40.000 tahun. Kami teh ngarindukeun, kami teh cinta hoyong enggal papendak anu nami anu maha agung. Nami anu mulia kakasih Allah anu disebatkeun Muhammad. Kami 40.000 tahun tos ngantosan hoyong tepang sareng junjunan. Hoyong tepang sareng anu namina Muhammad. Sinareng kami ya Allah cek eta buruk Pak. Kuring teh teraos tuang, teu kraos leueut. Pinuku kana langsaan tos rindu ka Kangjeng Rasul. Masya Allah Pak ieu buruk. Ngarasa rindu, ngarasa cinta ka Kangjeng Nabi. 40.000 tahun ngantosan hoyong pendak sareng Rasul.
Tapi terkadang lamun urang dibandingkan bu urang anu jadi umatna Kangjeng Nabi ya Allah, boro-boro jalma ngamulyakeun, boro-boro jalma ngamulyakeun ibu bapak, tapi di antawisna anu ngaku umatna Kangjeng Nabi balik tak ieu jalmi teh kumaha Pak Hadin sadaya nyepelekeun ngahinakeun ka Kangjeng Nabi naudzubillah. Iya buruk Pak ngarasa naon ngarasa rindu. Coba lamun ayeuna Pak urang nyarioskeun perkara tos kaancikan rasa cinta. Cik rasana kumaha? Nya. Moal ka ieu ngantosan. Umpama urang Pak ayeuna cinta geus ari ka Kangjeng Nabi mah susah urang ngarasa cintana. Lamun ayeuna Pak pemuda-pemudi geus bogoh ka hiji istri, kira-kirana meureun kumaha? Bila kamu di sisiku, pan kitu teh. Ya Allah, eta kitu. Eta mah contoh Ibu. Moal diteruskeun ieu. Ya Allah, coba lamun ayeuna lamun ayeuna Pak geus timbul rasa kacinta rasa kadodo, ya Allah ngantosan bujang-bujang sadinten 5 menit Pak ngantosan subhanallah raosna raos lami komo ieu buruk nya umatna atuh urang anu janten umatna ibu bapak kedah tanamkeun rasa kacinta rasa kadedeuna ka Kangjeng Nabi sabab teu aya deui Pak panutan anu agung pimpinan anu mulya junjunan urang kajaba Kangjeng Nabi. Maka lamun urang ayeuna teu cinta ka Kangjeng Nabi harapanana rek ka mana Pak? Sedengkeun yen urang teh Pak umatna Kangjeng Nabi hoyong diangkeun umatna Kangjeng Nabi harapan ageng hoyong kenging syafaatna balik tak urang ayeuna teu cinta ka Kangjeng Nabi rek kumaha Pak? Kangjeng Nabi nyafaatan ka urang mana ku halna sakitu urang tanamkeun rasa kacinta insya tah ku macam kieu ieu peringatan ieu teh Pak mudah-mudahan ya Allah nandakeun urang rasa rindu ka saha ka Kangjeng Nabi sok agengkeun hate urang teh ayana saha Kangjeng Nabi jadikeun idola saha Kangjeng Nabi ulah ngajadikeun kebanggaan teh saha ulun pemain bola teh wah nya Ronaldo Messi cenanya jadi kembagaan eta mah moal aya naon-naonna Bu Bapak tapi urang sing naonkeun ngajadikeun idola teh saha ka Kangjeng Nabi leres teu sok kumaha carana seueurkeun aosan sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa ni wa daraji idolakun Nabi Muhammad kekasihku Nabi Muhammad datanglah wahai kekasihku dalam mimpi-mimpi indahku ya Rasulullah sareng atuh ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa ni wa darajat patayaji rantal alami ya uhailal judi wal karami itu ausan sholawat jadi urang ngajulakeun teh saha Kangjeng Nabi ulah kalah Pak kunaon ku hewan anu ti surga ya Allah eta buruk merindukan ka saha ka Kangjeng Nabi cek saha cek malaikat Jibril ka eta buruk wah kai buruk ayeuna kami datang rek nambaan karindu anjeun teras kumaha Pak
nyarios eta malaikat Jibril bahwa dinten ayeuna wengi ayeuna detik ayeuna menit ayeuna anjeun rek ditambaan kana karinduanana rek ditepangkeun sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta lamun bisa ngomong mah Pak meureun cenah ge Bu. Bungah amar wa tasuta bingah kagiri igiri. Kitu cenah meureun banyak. Naon eta hartina? Aduh ka teuing eta teh. Nya. Ngan meureun saking ku bungah-bungahna, saking ku naonna bagja-bagjana sehingga kumaha teu bisa kabayangkeun. Bunga. Lajeng eta naon Pak hadirin sadayana eta buruk anu keur naon keur sedih kingkin taya sudana lajeng dinaonan diselaan mun urang meureun di talian. Teras eta naon eta buruk dituntun ku malaikat naon malaikat Jibril berangkat eta malaikat naon malaikat Jibril sareng naon sareng buruk pertama. Eta buruk Pak hadirin sadayana Masya Allah kendaraan hiji anu kalintang pisan istimewana di mana jalan ge sapertoskeun kilat. Masya Allah. Teras kumaha ngadongkapan ka Rasulullah. Tidinya karek imun subhanalladzi asra. Bener cari cing bae disebut istaran duhun ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Rawas gitu masa di Pelemburan Ibu. Lalules kedah nama kulam tuh nyepanya. Aduh ya Allah, keulah sawengi ayeuna. Nya. Tak ieu pidawuh Allah Pak hadirin sadayana mangrupakeun tanda santi Allah bahwa Rasul dina waktos kaping 20 Rajab dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Subhana maha suci Gusti Allah. Ieu diawitanana ku tasbih. Henteu ku tahmid. Henteu ku alhamdulillah. Naon maksudna? Berarti ieu Allah Pak hadirin sadayana anu maha bersih. Bersih tina naon? Tina sifat apes. Allah mah teu ngagaduhan sifat apes. Teu aya sifat-sifat kamanusiaan, sifat aradul basariyah teu aya manusia. Allah maha suci. Naon Gusti kasucianana nembongkeun ka urang asra. Asra teh anu parantos ngalempangkeun, anu parantos ngamapahkeun, anu parantos ngagerakeun, anu parantos ngiceupkeun. Saha? Gusti Allah. Bu, segala perkara ge ieu teh kagungan Gusti Allah. Ti awit urang teu aya diayakeun ku Allah. Nu tadina maot teh dihirupkeun ku saha? Ku Gusti Allah. Lajeng tiasa naon bergerak digerakkeun ku Gusti Allah. Sadayana tingkah laku paripola ucap sinarang lampahna ieu teh sadayana kagungan Allah Gusti Allah anu maha suci. Tiasa ngamapakeun tiasa ngajalankeun ka saha? Ka Rasulullah. Asra ngalempangkeun ka saha di antawisna Pak hadirin sadayana sadaya makhluk utami dina waktu sarita Allah nembongkeun keagungan sareng kamahasucianana Gusti Allah. Asra bi abdihi ka abdina Allah. Bahasa teh Pak Allah parantos ngamapahkeun ka abdina anu disebatkeun abdi Allah. Pansok aya geuning di urang ge bahasana di mana urang sedekah 100.000 ieu ti saha? Ti abdi Allah. Nya, aya deui ti hamba Allah.
Tah eta bahasa Pak hadirin sadana nu disebatkeun abdi Allah diucapkeun gampang tapi dina kenyataanna masya Allah Pak. Sabab lamun urang hoyong diangkeun ku Allah sebagai abdina, mana ieu Rasul diangkeun ku Allah sebagai abdina, sabab tos lulus tiasa ngalaksanakeun naon anu dasaratna ngajadikeun abdina Allah. Tah atuh urang ge ibu bapak lamun cenah ge hoyong urang diangkeun ku Allah sebagai abdi Allah, kahade urang kedah gaduh syarat. Moal diangkeun Pak di langit, moal diangkeun di bumi, janten jalmi anu naon jadi abdi Allah lamun teu ajan syaratna. Mana syaratna hoyong jadi abdi Allah? Allah ngangkeun ka urang yen Allah teh oh ieu abdi kami. Ulangan ukur cenah oh abdi teh abdi Allah. Abdina Gusti Allah, hambana Gusti Allah. Belum tentu Allah nampi. Ngan yakin bakal diangkeun ku Allah sebagai abdina lamun kahiji syarat anu utami Pak, lamun urang hoyong diangkeun ku Allah sebagai abdi na Allah iman. Alhamdulillah urang tos iman. Bu, ibu iman tah henteu? Iman. Hartosna iman teh ibu bapak naon cenah ge? Percaya. Percaya. Jadi iman teh anu disebutkan orang harus percaya. Percaya kasaha hadirin sadana parantos dina rukun Islam, parantos disebatkan bahwa tah urang teh dina rukun iman tos disebatkan bahwa rukun iman aya sabaraha? Aya genep. Aya genep. Hade rukun Islam 5, rukun iman genep. Tah iman urang teh Pak hadirin sadayana adu genep eta. Kahiji iman ka Gusti Allah, percaya yen ayana Allah. Allah teh percaya anu maha gagah. Percaya Allah teh anu maha suci. Percaya Allah teh anu maha bijaksana. Percaya Allah teh anu welas tur anu maha asih. Yakin ieu hate urang ka Gusti Allah. Karek disebatkeun iman. Ngan iman anu mana Pak? Anu bener-bener urang iman. Tinggal dina Al-Qur'an Pak. Nu disebatkeun jalmi iman syaratna hoyong dijantenkeun abdi Allah nomor kahiji urang kedah iman. Iman anu mana? Percaya urang ka Allah teh nu kumaha kedah kumaha? Kahiji cek Allah. Lamun urang hoyong bener janten jalmi anu iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Geus laleus da geus jam 10. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Geula da geus peuting lalunan gati naon. Ieu Pak nandakeun bener-bener jalmi anu iman. Lamun hoyong urang diangkeun ku Allah sebagai abdina, hiji ciri jalmi anu bener imana, di mana ditutur, di mana disebat asma anu maha agung, asma anu mulia Allah, maka ieu manah urang teh ngageter gede kasieuna kusaha ku Gusti Allah. Lamun urang ayeuna geus tanda sieun ku Allah Pak ya Allah, pasti ya diri urang teh bakal gemeter. Urang osok itu Pak Ibu, di mana ditutur nami Allah sok gemeter ieu hate urang. Oroh ari sim kuring mah boro-boro insyaallah, ari bapak-bapak mah sim kuring percaya ieu teh bapak-bapak. Ka ibu-ibu sim kuring percaya di mana ditutur nami Allah teh insyaallah gemeter hatina. Osok itu Ibu. Insyaallah nyebunya.
mana atuh ditutur nami Allah utami napa hadirin sadayana anu parantos ngajadikeun kabakuan di urang di mana dipanggil asma-asma Allah disebat nami Allah subhanahu wa ta'ala waktos kercaraan waktos caraan hartosna naon waktos duhur di dieu teh di musala teh pa aya nu naon aya nu ngumbandangkeun asma Allah naon namina meureun eta teh adan oh sok aya nu adan di dieu insyaallah adan aya mongko adan lagi adan ti Mekah teh ya oh Pak Ustad teh ya atuh nya di dieu teh waktos duhur parantos dugi ka para bapak ibu wargi sadayana disumengakeun kanggo urang sasarengan berjamaah salat duhur. Allahu Akbar Allahu Akbar. Eta ibu bapak anu keur ngadangu di sawah keur macul ge langsung ngorejat. Oh sok kitu. Anu keur bobo enggal ngorejat ibu hadirin sadayana ngadangu asma Allah asma anu aha agung di mana urang nuju linggi enggal buburanjat di mana pada melan enggal dikantunkeun pada melanana hate ngarasa ingis hate ngarasa sieun ku Gusti sabab daya di anu maha suci daya di anu maha gagah tadi nu makawasa kajaba Gusti enggal bebersih insyaallah osok kitu osok alhamdulillah ulah butan di ditu wa nya roh di ditu mah lamun nu adan sorangan qomat sorangan ngimaman sorangan aduh sim kuring sok leuleus pa eta teh insyaallah di dieu mah di mana disaur ku muazin teh masyaallah berduyun-duyun nyebunya sabab cek dina naonna dina siran teh pan sok aya geuningnya siran kakuping suanten adan ti masjid ti katabihan si horeng teh ngawartosan ngajak salat babarengan buruyuk bejalmi teh ka masjid insyaallah tad keisukan mah insyaallah pinuh. Ia nandakan jalma-jalma anu iman, jalma-jalma anu percaya na ka Allah subhanahu wa ta'ala di mana dipanggil ku Allah tara leleda tara kusala siap pikeun naon pikeun nepungkeun diri urang ka Allah mana cek dina sapalina keterangan as-salatu ari salat mi'rajul mukminin. Salat itu mangrupakeun isra'na saha mi'rajna jalmi-jalmi anu mukmin, jalmi anu iman. Naon sababna keur dina waktu pinuh ku kesibukan, pinuh ku kacapean, siap berangkat menuju saha Allah. Leres gitu. Kan ari keur salat teh ngucapkeun asma Allah. Allahu Akbar. Nyebatkan asma anu maha agung ya Allah partos kitu di awalan ku doa iftitah inni wajahtu wajhiya inni zanyana abdi wajahtu madepkeun abdi wajhiya kadat Gusti Gusti teh patoros samawati wal ardh anu parantos ngadamel langit sareng bumi dina keur salat teh pan sok kitu osok urang osok eta teh pan sok aya geuning ini nyeres teh doa iftitah eta teh doa pembuka kanggo ngabukakeun pintu urang menuju saha kadat ilahi rabbi berarti pahadina jalma anu sok salat jalma anu ngalaksanakeun perintah Allah berarti pahadina sarana keur mi'raj ka Allah keur naon cenah ge keur mi'raj ka Allah ngan ari urang mah ya Allah ngan ukur mi'raj teh ayeuna badana bae ari hatena mah ya Allah jararau urang mah ari Allahu Akbar bray nu di sawah kabayang di sawah nu di pasar kabayang di pasar. Leres Bu
Malah kadang-kadang Pak ya Allah mangkat ke Jakarta. Oh sok Pak eta hate mangkat ke Jakarta. Gusti ari ieu mah keur salat ini wajah tu wajah urang teh isukan teh bagian apus rarasaan teh eta dina hate keur salat ya Allah Pak. Kedah nama urang teh ieu mana urang teh pancelengkeun ka sakadat Gusti. Ieu dina detik ieu dina menit ieu abdi teh keur madepkeun diri ka Gusti Nu Maha Suci nyangakeun raga ka Nu Maha Kawasa. Kitu kedah nama Pak. Ari ieu mah ya Allah ari bar teh ari Pak bray kuliling kulilingan eta hate geus jol ka sawah pelak naon pelak bawang ayeuna kahujanan bae inget tandur jang can tandur ayeuna caahna gede ngurun barentas eta dina hate sok itu tarabu Pak. Masya Allah eta hate urang kakalayangan hate urang kakalayangan padahal mantep kedak itu ya hate urang pancelekeun hilangkeun permasalahan lamun keur tadina di sawah hilangkeun sawahna lamun keur di pasar hilangkeun pasarna lamun keur kasulitan hilangkeun kasulitanana hate manceleng ka Gusti Nu Maha Suci kedahna teh kitu nyebunya Pak Allah tapi ya Allah abot nya kadang-kadang urang mah Pak ye salat teh assalamualaikum geuning geus nyanggeus eta hate hayu beka kalayangan maka engke mah Pak ulah diurui teuing eta hate urang teh bising eta hate kakalayangan tengah peuting boh naon pe ulah sing jadi beutan naon beutan lalai nya mana lamun cenah kalayang rek neangan nu amis-amis heula tarik heula cicing hate ieu teh keur salat itu ieu teh keur madep ka Gusti pancelengkeun deui hate teh kolese deui eta hate urang tarik deui ku urang teh Pak ulah hayu diurui nya sabab leres abot salat teh Pak lamun diurui bae ieu hate urang bisa ka Jakarta eta Pak lamun bapak ibu ka hiji tempat pernah didinya eta keur salat kabayang rompok madep ka mana pintuna kitu nu bolong nage kanaonan inget keur salat Masya Allah Bu nya kabayang ieu jalana lamun tina jalana ieu mengkolna ka dieu tah ka dieu ieu kana gang leutik tas di dieu tah ka dieu eta teh kabayang keur salat mana ayeuna mah Pak hadirin sadana dina peringatan wengi ayeuna urang simpulkeun ieu hate urang ulah sampe ka kalayangan di mana keur kalayang enggal tarik deui cicing nyeneh keur salat ieu teh ulah sampai ngalancong kurulang kuliling neangan nu amis kitunya ayeuna mah hak pacepkeun nah salat uih handai kana permasalahan iman urang ka Allah maka di mana ditutur nami Allah ya Allah ieu hate gumeter osok urang gumeter tergantung eta mah keun masing-masing nya walaranana aya di ibu di bapak sadayana gemeter tah henteu hate urang maka di mana ayeuna gemeter hate urang pasti bakal timbul rasa naon rasa kasieun lamun geus timbul rasa kasieun Pak moal wantun Pak midamel maksiat moal wantun midamel dosa ka Allah moal wantun Pak ngomongkeun batur ibu bapak osok ngomongkeun osok tante oh kadang-kadang iya lamun jalmi anu bener iman Pak ya Allah moal wantun iya mah ya Allah salat mah salat iman mah iman kakaraget jurut ti naon ti masjid ti musola geus wae si atuh anu nya wae oh Allah eta geus ngomongkeun kakarek ge can jauh kakarek jurut ti naon ti musola kakarek jurut ti masjid geus naon geus ngomongkeun batur mana lamun bener jalma anu iman madasieun ku Gusti Nu Maha Suci moal wantun Pak midamel kaawonan mana kitu ieu iman urang lamun hoyong bener disebutkeun mukminuna haqo bener ieu jalma anu iman lamun eta jalma di mana ditutur nami Allah hatena gemeter
Kitunya Pak, ya Allah, kakancila nu sieun sih kumaha sih paling sieun nya. Tapi ya Allah, sim kuring karosku sim kuring Pak. Jauh ka sieun teh. Beda deui sieun ku anjing edan. Pak, Bu, mun sieun ku anjing edan sok. Di sawah cek naon cek nu beulah kulon teh. Awas eta aya anjing edan. Di kulon ge geus ngegel jelema cenah kitu. Wah, pasti bapak bakal cungos da sieun anjing edan. Tapi lagi ku Gusti Allah Pak, ya Allah. Sing sajal majal manu teu iman, sing sajal manu ngantunkeun kewajiban, sing sajal manu teu salat, ya Allah, tuh pi tempateunana jurang api neraka. Da teu sieun atuh. Sanajan teu salake kajenting kaisukan asal maya kene ieu lah. Ya Allah, Pak di mana rasa kasieun aku Gusti? Mana dina wangi ieu ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngucurkeun Gusti Allah taufik sing hidayah ka urang sadana sehingga urang sadana resep midamal amal anu sae tumut ka Gusti Nu Maha Suci. Amin kitu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Tah ieu Pak tandaning jalmi anu bener iman. Ieu ciri-ciri jalma iman abakal diangkeun ku Allah. Jadi jalmi diangkeun ku Allah sebagai abdi na Allah lamun ieu jalmi anu iman. Lajeng nu kaduana di mana dibacakeun ayat-ayatna. Ayat-ayat tanda-tanda keagungan jeung kebesaranna Allah. Ayat tanda teh anu tersirat, aya nu tersurat. Unu tersurat tah Al-Qur'an. Nya, Al-Qur'an tersurat eta Al-Qur'an disebatna ayat-ayat anu tersurat. Al-Qur'an di mana dibacakeun Al-Qur'an, ya Allah, Pak ieu tambah-tambah keimananana. Tambah-tambah kaisina, tambah-tambah kasieuna ku Gusti Nu Maha Suci. Lamun dibacakeun ayat-ayat Nu Maha Suci. Tapi da urang mah di mana dibacakeun karek meureun anu rada laon lemes wantena, karek meureun urang nya alus. Ari nu palebah rebek goreng baljeng dikana sapekerkeun, he eta sadi nu keur ngaji Quran. Sora jiga kaleng rabi dikana sapekerkeun kanyerakeun-nyerakeun nya. Allahu Akbar. Ulah ngadangu kana suarana Pak tapi urang tinggal kana naon anu diaosna. Al-Qur'an anu mulia ya Allah. Maka lamun ayeuna dibacakeun ayat-ayat suci pe ieu hatena patambah-tambah kaimananana kayakinanana leres. Gusti teh nu maha agung, Gusti teh nu maha suci, Gusti teh anu maha kawasa nuasa ya alam dunya sadayana kagungan Gusti. Da urang mah manusia tada daya taya upaya kitu Ibu ya Allah. Mana pasrahkeun diri ka Gusti ieu nandakeun jalma anu iman. Mana ya Allah lamun diemut-emut Pak. Dina merenungna Sayyidina Ali leres Bu. Eta Sayyidina Ali nuju merenung Gusti hirup teh berat geuning. Lamun usul mah tiasa usul keur baheula teh kami teh cenah jadi kleutak bae. Ya Allah Bu, eta sampai kitu naon sabana berat. Ari ku Gusti Allah mah teu sieun. Sanajan diancam ku Allah ku jurang api neraka, sanajan disiksa cek ku Allah jalma-jalma nu teu ngalaksanakeun kana parentah Allah, tapi dah hate urang teu keung teu sieun pa hadirin sarana. Sugan aya gemeter. Kadang-kadang ngantunkeun salat ge urang mah damang we. Asa teu ngarasa kewajiban maka dina dinten ieu dina menit ieu dina naon waktos ayeuna mah ku ngaya peringatan Isra Mi'raj teh sing aya buktosna sing aya asarna naon tapakna urang sing pinuh ku keimanan ka Allah jeung ku katakwaan ka Allah. Ulah sehingga urang teh wantun ngantunkeun kana kewajiban urang. Sabab da urang hirup teh di dunya mah moal lami. Aya nu kira-kira na bade lami di dieu. Moal aya cek paripaos, cek paripos, cek sepuh, duka bahasa naon aya cek sepuh teh hirup manusia teh jang kasep geulis, hirup urang di dunya teh saancu lele. Di desa ancu lele teh saancu gurame.
Saancul gura. Hah, kebener atuh. Saancul lele di sim kuring ge. Sim kuring mah biasana sok nyebutkeun gurame, ari gurame lah lila teuing Pak, moal aya kitunya. Mana nganu kurang teh nganu ya Allah, nganukur saancul lele baratas nyata hirup urang teh nganukur sakedap Pak. Coba lamun dibandingkan ayeuna Pak di dunia mah 1000 tahun di akhirat sadinten lamun urang ayeuna 1000 tahun umurna teu Pak 100 tahun umpama urang dibere umur 100 tahun lamun di akhirat sabaraha jaman kantul kalkulasikeun we lah eta sok ke dirompok ngalotret 1000 tahun di akhiratnya. Oke sadinten di akhirat mun di dunia sanaon 1000 tahun lamun urang ayeuna sabaraha 100 tahun umpama di akhirat sabaraha zaman Pak sabaraha zaman urang hirup mana ya Allah bener-bener ieu urang hirup urang teh ngan ukur sabates saancul lele mana ulah mokahan mana dina ieu naon waktos jadikeun kesempatan emas pikeun urang. Sabab belum tentu bapak ibu urang teh dongkap deui kana sasih Rajab nya. Belum tentu urang teh. Da Allah nu nangtoskeun mah ngan meureun sadayana ge lamun ditaros ku sim kuring hiji ibu bapak bararudak hoyong panjang umur tah hoyong pondok umur. Kira-kirana pasti waleranana hoyong panjang ibu hoyong panjang umur tah hoyong pendek umur? Hoyong panjang. Bapak-bapak hoyong panjang tah hoyong pendek? Hoyong panjang. Mudah-mudahan diijabahnya banyak doa urang. Dipanjangkeun umur. Batur di pajaban geus paeh kabeh. Terus dinaon di Mekar mulia geus paeh sakabeh. Kari urang we saurang. Sabab urang diijabah doana. Kari urang we sorangan. Wios henteu. Ari kitu mah sieun meureunnya urang teh Gusti pancok aya geuningnya doa Allahumma tawil umurona parbah dijabah ku Allah panjang umurna batur tos maraot sadayana yo diheuleut maraot sadaya kari urang bae ka ditu ka desa maraot sadatos tu aya kari urang bae sorangan culang-cilung Allahu akbar urang dipanjangkeun umur keung meureunnya Pak upami kitu ge biasa we atuh kumaha ku si Allah nyepanya urang mah nu penting urang tiasa naon ibadah ke Allah tiasa urang ngabdi ka Allah mana kahiji urang lamun hoyong ku Allah diangkan lamun tos diangkan ku Allah jadi jalma bagja Pak sanajan rek diasupkeun kana neraka cek pariposna Pak lamun Allah tos ngangkan abdi da moal panas neraka nu sakitu panasna Pak moal karaos panas lamun Allah tos ngangkan ka urang sebagai abdina moal Nabi Ibrahim contohnya contoh saha Nabi Idris alaihi salam jalan-jalan di neraka Pak tapi juga teu aya haneut-haneut teu aya biasa bae naon sababna dijantenkeun abdina Allah mana lamun cenah ge urang hoyong bagja lamun urang hoyong salamet hoyong diangkan ku Gusti sebagai abdina sok urang teh sing iman sing rasa sieun ku Gusti Allah mana kesempatan ieu wengi Pak wengi anu istimewa sasih anu mulia ya Allah sok ieu teh Pak lamun urang ningal kana padilahna ieu sasih masya Allah Pak anu kalintang pisan hebatna ieu sasih Pak hadirin sasih Rajab pikeun ngalebur kana dosa-dosa urang naon atuh maksudna geura urang minta ka Allah hampura pikeun istighfar urang ka Allah sabab da urang mah namina ge naon Bu Pak manu leres urang manusia kahade bising mamaan ibunya nyu ari katinggalin urang teh manusia mudah-mudahan ya Allah urang teh bener manusia Bu Bapak ari manusia mah emut dina keterangan al insanu mahalul khoto wanisan ari manusia mah tempatna lepat tempatna hilap leres gitu aya bapak-bapak di dia ibu-ibu anu teu lepat tara aya ibu-ibu anu sok hilap Bu dan namina ge urang mah manusia tempatna
nyebunya tempatna hilap lamun urang kumaha ibu dosa ka Allah geus poho ka Allah. Tempatna kasalahan lamun salah eta teh dosa, lamun dosa ibu eta bapak bakal ngajaga, bakal nutupan kana pintu sorga, bakal ngabukakeun kana jurang api neraka. Mana ieu sasi pahadin sadana dipilih ku Allah pikeun naon? Pikeun ngalebur dosa. Mana sok seueurkeun istighfar. Seueurkeun urang tobat ka Allah. Sabab dosa moal tiasa hapus tanpa tobat. Dosa aya dosa alit umpama sageung kacang dosana umpama. Lamun kurang teu ditobatan Pak Ibu eta dosa aya keneh. Pan kuring teh sok salat, pan kuring teh jalma anu iman, pan kuring teh sok maca Quran. Pan kuring teh sok berjamaah, pan kuring teh sok thalabul ilmi. Lamun eta dosa urang bidamel tapi teu ditobatan, tetep eta dosa aya. Sabab jang ngalebur dosa eta teh kunaon? Ku tobat. Mana cek ahli marifat mah wagsilu dunubakum wagsilu gerak karumbah dunubakum dosa-dosa urang sadayana bitaubatikum maulakum ku tobat ka pangeran anjeun kitu Pak. Sabab lamun teu tobat eta dosa sana cek paripasa miskola daroh eta naon dosa teh bakal aya moal bisa dihapus samun tanpa ku tobat. Mana Allah ngagagereh dina Al-Quran ayuhal mu'minun wahai jalma anu iman tubuh geura tobat aranjeun sadayana taubatan nasuha kalayan tobat anu seleres-seleresna tobat kitu nya panya. Lain jalma kafir Bu bapak anu diparentah tobat teh sanes. Tapi jalma-jalma anu mukmin anu percaya ka Allah naon sababna emut da urang mah manusia. Ari manusia mah tempatna hilap mana lamun ibu rek rasa rumasa rek teu rumasa ge da urang mah ngaranna manusia. Lamun ibu rasa rumasa bapak rasa rumasa gede dosa gede kasalahan gerak tobat ka Allah. Lamun cenah kuring mah dosa naon atuh? Raraosan teh abdi mah teu gaduh dosa. Pak eta jalmi pang ageng-agengna dosa. Pang ageng-agengna dosa Pak. Naudzubillah. Mana rasakeun ku diri urang nyalira kun ingda nafsi sarunas kun kudu bukti ingda nafsi mungguh diri urang ulah cek saha cek batu da cek batu mah tak nyerieun. Nya leres teu? Sok lamun ku batur umpama ayeuna Pak Ketib nu terangna Pak Ketib. Pak Ketib ari Pak Ketib teh gede dosana. Kira-kirana enak moal. Moal enak Pak. Neraka Pak Ketib. Moal enak. Maksudna di dieu mah sok mungguh diri urang masing-masing kun ingda nafsi cek diri urang. Duh Gusti abdi teh seueur dosa, seueur kalapatan, seueur kasalahan. Ieu dosa abdi lamun rek ditimbang ku gunung moal katimbang. Lamun rek dikumbah ku sagara moal kakumbah saking ku seueurna dosa kajaba lungsuranana hampura Gusti nu Maha Suci. Kitu Pak. Mana sok urang teh kumaha istighfar ka Allah. Penta hampura ka Allah sabab ieu sasi pikeun ngalebur dosa nya. Kumaha atuh cenah ge tadi carana tobat. Nah salat lain tobat lain ari salat mah lain tobat ieu. Puasa lain eta mah lain tobat. Ari tobat mah kumaha cara tobat teh? Kahiji ngarasa hanjakal ngarasa sedih. Umpama contoh alit tos ngomongkeun eta teh dosa. Tah urang teh Pak lamun ayeuna tobat contoh ieu mah kamana dari manusia mah lamun cenah dosana jeung Allah jeung manusia itu benten. Ieu mah contona anu supaya kahartos ku urang. Tos ngomongkeun. Tah Pak lamun ayeuna tos ngomongkeun hoyong tobat urang kedah ngarasa naon ngarasa sedih hanjakal. Hanjakal teuing urang teh tos ngomongkeun ya Allah. Hanjakal teuing. Tuluy lamun geus ngarasa hanjakal ngajam Gusti abdi teh moal deui-deui ngomongkeun.
eta ngamina tobat. Kan geuning dina naonna dina syarat anu parantos kamasyhur disebatna soheh ari syarat tobat eta aya 5 hiji nalangsa ketir dina ati 2 ngajam moal arek balik deui kitu pan dina syaratna tobat ta eta tabatna tobat jadi sehingga ieu ngarasa naon ngarasa hanjakal perbuatan urang naon anu dilakukeun ngarasa hanjakal Gusti abdi teh moal deui kera namina tobat ka Allah. Ari salat eta mah pembuktian nandakeun jalma anu bertobat ka Allah siap pikeun nampi kana parentahna Allah. Salat, puasa, zakat, tuluy kumaha, tolabul ilmi, baca Quran, maos tasbih eta mah naon? Penjabaranana jalmi anu tos tobat. Naon sababna? Cek tadi moal deui ngalaksanakeun kana naon? Anu dipahing ku Allah, anu dicare ku Allah. Taya tobat, Pak. Maka lamun geus kitu timbulkeun rasa nalangsa ngarasa sedih dina hati urang ngarasa ketir sieun teuing Gusti teu ngahampura bari jeung urang teh teras kumaha ibu ngalok ka Gusti beurang jeung peuting istighfar osok urang istighfar sok sabaraha ribu ari sawengi sadinten sawengi kenging 10.000 waduh paling gak cenah sakali nyebunya sakali mah beureun padu Noel bae. Ayeuna Pak dina naon dina aturan minim ieu sasi Rajab 70 wangsulan eta teh paling minim. Syukur lamun kenging 10.000. Astagfirullahaladzim. Kedah. Mana kon seueurkeun istighfar ieu teh jang naon jang ngalebur kana dosa urang sabab lamun teu dilebur eta dosa bakal kacandak Ibu. Atung kena kumaha eta dosa? Kapan ayah etangan di akhirat ayah hisaban. Engke bapak ibu teh urang termasuk sim kuring engke teh di ditu teh aya bukuna Pak. Yeuh amal kaseana tret kasayanana salatna puasana zakatna munggah hajina tolabul ilmina baca Qur'ana tasbihanana sholawatanana sadayana dilaksanakeun amal kasayan tret di jumlah sekian. Kaawonanana Pak disebutkeun dosa lamun aya set kete dietang jumlah sabaraha kete pan aya naon aya mijan timbangan ditimbang Pak amal urang teh ya Allah ibu bapak sugana urang hirup di dunia teh padu hirup bae ieu teh bakal aya balitunganana hirup urang mana ti dieu Pak gerak kumbah dosa urang teh ku tobat ka Allah. Geura geus kitu Pak hadirin sadana lamun geus naon geus timbulkeun rasa nalangsa rasa tobat ka Gusti Nu Maha Suci pasti anu bakal timbul nu kaduana geura kumbah rarai urang teh bimai ainakum ku cai panon urang geura kumbah rarai urang osok urang ngumbah rarai kunaon ku cai eta mah dohir urang mah batin Pak nu ayeuna mah jadi kudu ku batin kunaon batina ngarasa ngangres ngarasa nalangsa hadirin sadana geura ceurik nyeung ceurikan naon nyeung ceurikan dosa osok nyeung ceurikan dosa ari urang mah pinter nage nyeung ceurikan duit wo jigana teh meureun osok nyeung ceurikan duit budak minta jajan geus teu maon ek ngajual anu teu aya ngajual anu karek pada duit sedih we aing teh kudu kumaha atuh hirup teh nyetek cemprek nyicai ceblak kabeh bego we eta teh kitu nya punya eta mana sibuk hadirin sadana geus eta mah aturan Gusti Allah yakin hirup di dunia mah ayeuna susah engke teh bungah lamun bunga aya susah ulah di pikiran eta mah nu pikiran anu ngajadikeun beban dina urang mah sieun teuing kalakuan urang anu teu parok sareng hukum Allah dibendon ku Gusti Allah ibu kitu kedahna teh sok jeung ceurikan mah naon jeung ceurikan dosa nya ari nasib mah ulah sok diceung-ceurikan ulah ceurik pan kitu nya rasa heuh ari urang mah ceurik terus di mana susah karek ceurik ibu adin sana ari urang tas migawe kana dosa mah ibu hadirin sadana kalah ka ngarasa bunga ibu urang mah lamun tas migawe dosa osok bunga tante
Ongah Pak Hadin sana sok ibu bapak. Ibu tas ngomongkeun eta Pak Hajinya sapanjang ayeuna tas si Haji Masya Allah naudzubillah koret mak kacida. Tas ngomongkeun kitu Pak. Kolebat be Pak Hajina lewat kadinya. Urang teh alhamdulillah urang geus eureun ngomongkeunna. Syukuran eta cek urang teh alhamdulillah Gusti bunga pedah teu kadengieun ku Pak Hajina. Lamun kadengieun awas Pak Haji pasti ngasah bedo. Pan kitu eta teh lereseu. Orang mah ya Allah teka panggih ku batur ku manusia Pak tos midamal kawanan ya Allah hate urang ngarasa bunga sabat teka naonan teka pendak teka bongkar kabohongan urang tapi engke di Allah di payunan Allah ya Allah urang mal tiasa mungkir Pak mana sing ngarasa hanjakal sok gerak kumaha ieu naon panerari urang ku sebab nerasana langsa sabab ieu teh sangat berharga Pak ieu cai panon nya. Lamun ayeuna ibu nyengcerikan duit nyengcerikan nasib apa eta naon teh cai panon teh teu berguna tapi lamun urang nyengcerikan kana dosa nyengcerikan kana kasalahan urang Gusti ditek ieu menit ieu abdi tobat ka Gusti abdi teh moal deui Gusti ngalaksanakeun kana kawanan abdi teh tobat abdi rek salat abdi teh rek zakat abdi rek puasa abdi teh rek thalabul ilmi abdi teh rek ngalaksanakeun kasihan Gusti dina teu ieu menit ieu abdi tobat ka Gusti bakal timbul Pak engke teh naon cai panon tah iya Pak cai panon anu sangat berharga Masya Allah Pak engke dina dintenan kiamah Pak Ibu hadirin sadayana umatna Kangjeng Nabi bakal diudang-udang ku seuneu api neraka ya Allah naudzubillah dina dintenan kayaknya bakal yakhruju minna jahannam bakal keluar ti neraka jahanam Pak seuneu anu umpal-umpalan saageng gunung saageng gunung duka gunung na gunung mana ngan biasana misilna sok gunung Uhud Pak ayana di mana di itu di daerah seberang di Arab gunung Uhud Bapak Ibu terang gunung Uhud tah henteu piraku Pak gunung Uhud terang leres terang sami si kurim nu dieu terang nu aya bae ayeuna Pak gunung Ciremay oh eta gunung Ciremay sok itu agungna Pak eta seuneu ngagulung Pak hadirin sana saageng gunung ngaguruh Pak hadirin sana ya Allah di antawis data malaikat Jibril malaikat Ijroil sareng Kangjeng Nabi Pak hadirin sarena di antawisna aya nu nyaur wahai Muhammad eta seuneu kaluar ti neraka jahanam rek ka mana eta rek ngudag-ngudag umatna rek ngaduruk rek kabakar umatna Kangjeng Nabi tiba-tiba kana maka dangun ku Kangjeng Nabi singkil Pak tandang dihadang eta naon eta seuneu anu kurang naon nu ngudag rek ka naon umatna Kangjeng Nabi pan ayahnya dina siiranananya panya para santri meda sok dinaonkeun teh lumpat sakabeh jalma diodag-odag neraka taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunya eta api Pak maka api neraka jahanam teh di dunia mah Pak aya bandinganana eta seuneu di neraka sabab anu aya Pak anu aya di urang ayana di alam dunia eta mah kurdu khonun hasetna dina nalika ieu Nabi Adam diturunkeun ka alam dunia dipaparinan seuneu ku Allah min tamrotin sageung siki korma dicoba heula ieu kuateun moal ieu Nabi Adam dialungkeun kana gunung kabakaran saageng naon Pak hancur eta gunung anu saageng-agengna saageng siki korma seuneu ti neraka dialungkeun kana naon kana gunung hancur kabakaran saking ku panas-panas uihkeun deui kana naon kana neraka dikeueum kenging 70 wanglungan dikumbah alungkeun deui kana gunungna hancur masih keneh wah ieu Nabi Adam moal kuateun seuneu panas nu akhirna Allah nyimpen keagungan sareng kabesaranna asepna wungkul dina kayu dina batu mana keur baheula mah sok aya naon geuning aya sepuka pungkur apal batu nu ditekerkeun teker eta Gusti Allah nyimpen keagungan sareng kawasana eta mah ngan ukur naon Pak
ngan ukur haseupna doang eta mah. Wah, di akhirat wallahu alam sabar puluh derajat, Pak. Masya Allah. Mudah Kangjeng Nabi singkil. Tapi ya Allah, tidinya eta Kangjeng Nabi dina ieu riwayat teu tiasa nahan kana eta sunu anu umpal-umpalan keur ngudang teu tiasa nahan. Nu akhirna kumaha ngagero ka malaikat Jibril. Cek sacek Kangjeng Nabi teh, ieu seuneu geus teu katahan ku kami, kudu kumaha? Tiba-tiba eta malaikat Jibril enggal nepangan ka Kangjeng Nabi nyandak hiji wadah, Pak. Nyandak hiji wadah. Dina eta wadah teh Masya Allah Pak hadirin sadana geus lamun cenah ge ayeuna mah disebatkeunana naon ieu? Na gelas meureun. Nyandak eta naon? Ngiprit malaikat Jibril kana naon? Ka Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah ya Nabi Allah. Mangga ieu. Naon ieu? Ieu teh cai. Atuh kedah kumaha? Geura kepretkeun. Lamun dikepretkeun eta seuneu Pak anu sakitu umpal-umpalanana dibanjurkeun kana eta seuneu ngadadak rep naon parem sapara harita. Maka ieu cai anu kalintang pisan naonna mukjizatna kalintang pisan istimewana ngajadikeun leueuteun pikeun saha pikeun sadaya manusa. Mana lamun cenah keur haus oge sok ngaleueut mangga ngalaleueut heula. Alhamdulillah. Eta tos dikepretkeun mah Pak ya Allah eta sunu anu sakitu ageng ngagulung saageng naon saageng gunung parem. Tos parem kitu teh tumaros eta Kangjeng Nabi, ya Jabrail wahai Jabrail. Nah geuning ieu teh cai-cai naon geuning kami maka karamanggihan. Geuning ieu cai teh cai geuning hebat-hebat teuing. Cek saha cek Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril teh ya Rasulullah wahai Muhammad, ieu teh dumu min ummatika ieu teh cai panona umat anjeun. Ya Allah Pak, si horeng si mana horeng eta cai anu aya dina wadah teh anu diasongkeun ka Kang Jami pikeun mareman seuneu api neraka. Si horeng teh cai panon umatna Kangjeng Nabi. Nu mana eta umat Kangjeng Nabi Pak? Anu ngaraos Inggris, anu ngaraos sieun, anu ngaraos gimir ku Gusti Nu Maha Suci ngarasa dirina loba kasalahan nu akhirna dina waktos wengi batur mah keur naon keur karulam tengah peuting jumplang jempling manuhun ka Yang Agung Nana Kanu Maha Kawasa rasa rumasa loba dosa celak beb cai panona. Oh sok urang kitu. Tos nyumbang urang tatacan. Wah tacan punya Masya Allah. Cik atuh urang ge kemah nyumbangnya. Sabab urang teh termasuk umatna Kangjeng Nabi. Nah geuning ieu teh umat kami geuning ieu cai panona geuning di wadahan kami. Cek malaikat Jibril teh diperintah ku Gusti Nu Maha Suci di mana aya umatna Kangjeng Nabi umat anjeun keur nangis ngarasa isin ngarasa sieun ku Gusti tandean. Maka lamun keur naon teh Pak keur celak lain keur mikiran naon keur nyengjerikan duit lain teu ditandean ieu eta mah keur ngaloba ngarasa loba dosa Gusti abdi teh seueur dosa celak ditandean ku malaikat Jibril. Engke dina poenan kiamah eta cai bakal butuh. Ternyata Pak hadirin sadayana eta cai anu sangat istimewa. Dinaonkeun diawurkeun disiramkeun kana sono anu sakitu untap-untabanana sageng gunung ngadadak rep. Mana kitu urang oge sok patung. Nya, patung. Kedah eta teh nya. Ame engke bakal jadi saksi Pak cai panon nya. Masya Allah wehan deui. Mangka ieu panjang keneh lalakonna Pak. Tak candugi hoyong jadi abdina Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lamun urang hoyong jadina abdi da acan ka dituna. Mangka ieu tos 10:30 langkung Pak. Tadi ngawitan tabu salapan. Kira-kirana ieu hoyong wika tabu sabaraha Bu Pak? Entos bae nya Pak nya.
Kayak kanggo tahun nupayin sugan panjang umur. Ya Allah. Sakedik deui lah. Edik deui. Jadi ieu umatna Kangjeng Nabi lamun nangis yang cerikan dosa ya Allah sangat berharga. Mana kitu hadirin sadana urang sok ieu sasi anu pinuh ku naon Bu? Pinuh ku hampunan Allah. Lamun urang minta, ai teu minta mah da ya Allah. Kan memang di antawisna aya anu teu dipenta oge Allah bakal ngahampura. Nya. Geuning dina salat sok disebatkeun ku urang nyebunya. Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah mah pilih hampura minta hampura. Wa'fu anni. Jadi ku kagaguan jeung kawasana ku welasna asih Allah bakal ngahampura. Tapi urang mah kudu aya naon tarekah euy syariat. Sok ieu lisan urang kumaha panjatkeun ka Allah. Agungkeun Allah ku hate urang. Pinta urang rasa rumasa urang mah loba kasalahan. Lamun rasa rumasa, ari teu rasa rumasa teu langkung eta mah. Kitu tah. Mana kesimpulanana lamun urang hoyong janten diangkeun ku Allah sebagai abdina kedah iman. Iman anu leres di mana ditutur nami Allah hate urang gemeter. Di mana dibacakan tambah-tambah keyakinanana, tambah-tambah keimananana. Insya Allah. Ulah sehingga ngaguguyonkeun nya. Kadang-kadang Pak, ya Allah. Anu sering kaguguyonkeun ayat-ayat Allah di mana imam. Nu lobana imam Pak. Di mana eta imam teh lohor maca teh kulhu. Maghrib kadanguna komo eta mah kulhu. Isa deui kulhu, subuh deui kulhu. Cek urang teh komentar pan. Wah, imam teh kabecus teh kulhu bae. Tah eta berarti nyepelekeun namina. Nya. Al-Qur'an ulah disepelekeun. Mana lamun urang ningal tina padilahna eta al-ikhlas masyaallah, Pak. Minim-minim dina satur naon satu salat satu kalimah kedah aya al-ikhlasan. Ulah disepelekeun. Itu sangat-sangat padilahna anu kalintang pisan berhargana. Itu suratul Ikhlas. Nya. Mana Al-Qur'an ulah dinaonkeun, ulah disepelekeun. Mana di mana diagungkeun, di mana dibaca ayat-ayat Allah sing tambih-tambih keimanan. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Karek Pak. Ulaika ari tu jalma-jalma anu tadi mana ditutur nami Allah. Hatena gemeter di mana dibacakeun ayat-ayatna tambah-tambah keimanana nyata eta jalma teh anu bener imana. Mudah-mudahan ya Allah urang sadayana dinaonkeun dikuatkeun iman urang sadayana. Amin amin ya robbal alamin. Nembe hiji syaratna hayong jadi abdi Allah teu acan dugi kana naonna mi'rajna. Isra Mi'rajna teu acan ieu mah kakarek nyebat Allah ngangkeun ka Kangjeng Nabi sebagai abdina Allah. Maka lamun urang hoyong diangkeun abdina Allah hiji heula engke sugan panjang iswa sasarengan engke aya syaratna deui hiji ayeuna mah iman heula. Mudah-mudahan ya Allah wengi ieu wengian anu liungsuran rahmat sinan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wargi sadayana kumargi parantos wengi ieu teh tadi tabu salapan ngawitan nyapanya ayeuna tos 11 kirang seperapat janten tos wengi teuing. Masih keneh perjuangan urang masih keneh seueur biasana lamun wengi teuing subuhna sok kalewat. Jantan atuh cisim kuring cekap sakitu atuh kanggo silaturahim sim kuring dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan ageng harapan ya Allah naon anu didugikeun ku sim kuring aya manfaatna khusus atuh kanggo sim kuring ungna kanggo wargi sadayana. Nedah hapunten anu sageng-agengna tangtosna cumaro sim kuring henteu sapagodos sareng manah wargi sadayana dina nyampeing hukum lepat kabodohan sim kuring ararasna hakikat Allah Subhanahu wa taala. Mugi ya Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat magfirah ka urang sarana di paparinan yuswa panjang sehat wal afiat.
Amin. Di papainan rezeki anu seueur, anu halal, anu barokah. Amin. Kabingung kasusah mudah-mudahan dihilangkan. Permasalahan anu sulit mugia digampilkan. Putra putri urang jantankeun putra putri anu soleh soleha. Anu udur mudah-mudahan enggal didamangkeun. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.